Bismillahirrahmanirrahim. Jimat urang sadayana. Tuh jimati Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Namun berbicara tentang keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim beribadah nampi ijazah. Alhamdulillah nampi ijazah ti al-Imam al-Allamah al-Muhadditsil Kabir Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki rahmatullah alaih di Makkah mentenang ijazahkeun Bismillahirrahmanirrahim sareng doa-doana fadilahna keterangan-keteranganna tentang Bismillahirrahmanirrahim. Pantes karuhun kuring dipikir-pikir ukur bismillah sagala jadi, ukur bismillah sagala tuh metu saciduh metu sakecap nyata bismillah. Asup kalautan maca bismillahirrahmanirrahim cai nyingrai, malah asup kana taneuh maca bismillahirrahmanirrahim taneuna cenah nu nyingrai. Asup kana seuneu bismillahirrahmanirrahim seuneu jadi tiis. Ngapung ngawang-ngawang maca bismillahirrahmanirrahim, hayang ngaleungit maca bismillahirrahmanirrahim, ras dileg maca bismillahirrahmanirrahim. Dongeng kapungkur zaman Prabu Siliwangi palaijaten mantuna Syekh Qurratul Ain Pulau Bata. Palai nikah. Jampena ye Prabu Siliwangi lamun hayang ras dileg teh hong. Hong teh ye teh mantrana. Hong teh jol jeleg gue. Itu hayang aya di daerah mana hong sakitu. Ditampi janten mantuna Syekh Qurratul Ain Pulau Bata Karawang asal kapalai ieu nu janten pibojoeun di teduna naon hayang kongkorong bentang. Kongkalung bentang. Kudu ka mana neangan. So, bacakeun hong ka ditu ka dieu dina hiji tempat tepang sareng dua wali di antawisna nyaeta Syekh Ali radhiyallahu taala anhu. Tuh. Taros ku Syekh Ali anika ti mana? Nyarioskeun ti Pulau Jawa. Aya naon nepi ka nagara ieu? Nyarioskeun dek neangan kongkorong bentang. Karena kuring mikahayang ka hiji putri tuh kasepuhan nyaeta Syekh Qurratul Ain, Syekh Qurra teh Pulau Bata Karawang. Nah. Diisyaratan ku Syekh Ali. Anjeun moal bisa menang kongkorong bentang kecuali di mana bisa nyabut heula ieu iteuk. Cecebkeun ku Syekh Ali katakan pirage iteuk. Jadinya mapatkeun jampe tuh cabut eta iteuk teu kacabut ukur dikitukeun dina keusik. Teu mampu beak ilmuna harita Prabu Siliwangi munang napaan menang naon teu mampu teu metu nyabut iteuk-iteuk acan. Anjeun mun hayang bisa nyabut ganti jampena. Naon atuh jampena? Bismillahirrahmanirrahim. Bacakeun mimiti asup bismillah, begitu bismillahirrahmanirrahim cabut kula nyon bisa. Jik anjeun aya negara balik ta ieu bawa pasihan tasbih. Kongkorong bentang ieu. Tuh. Bikeun ka ditu. Irek ngaislamkeun Prabu Siliwangi. Tuh, bikeun ka ditu ku anjeun. Ta ieu nu dimaksud. Tidinya ngahaturkeun nuhun barang rek mangkat tuluy mapatkeun ajian hong teh. Hong. Teu bisa ras jelek di dinya we aya. Hong. Anggar teu bisa. Nah teu bisa ras jelek. Hong. Saur Syekh Ali, anika maca hong-hongan kitu. Jampe naon ieu jampe kaula. Paragi ras jelek. Moal mati anika di mana geus boga kongkorong bentang, geus boga bismillahirrahmanirrahim. Ganti ku anika ku bismillahirrahmanirrahim. Bacakeun deui bismillahirrahmanirrahim hayang ka mana nih? Hayang ka Pulau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim nyampak geus di Pulau Jawa.
bismillah. Lain ukur cek dina hadis. Dawuh Rasul mustahil bohong. Jelema nu percaya mah dinyakeun, dibuktikeun dawuh Nabi teh, dinyakeun. Nepi ka ngajadi. Nya dawuh Nabi teh bener dawuh Nabi teh. Nganon pangna urang sadayana maca bismillah teu metu-metu. Apan urang mah henteu nya. Syarat-syarat pikeun ijabahna teu diteangan, teu diusaha jeung teu diamalkeun. Teu cukup ku maca wungkul supaya ieu mati ieu doa teh karena ieu menur. Lamun nur teu bisa disimpen dina ati nu kotor, teu bisa dibacakeun ku letah nu kotor. Teu bisa. Kudu dibersihan heula atina, dibersihan heula letana, tong sok upat simuat atina ulah sina kotor ku akhlak-akhlak tercela, kapaksa dina iman jeung akhlak ati didangdanan heula. Tuh. Pangna urang loba doa teu mati, meusing doa itu doa ieu anger teu mati wae. Karena urang teu ngarti kudu di mana nyimpen ieu nur, ieu cahaya. Nek disimpen dina ati anjeun moal narima kana eta cahaya karena ati anjeun poek. Kotor. Dibacakeun ku letah anjeun oge kotor. Unggal poe unggal penting sok dipake ngupat simuat, ngabohong, nipu. Letah anjeun kapung dipake mitnah. Tong boro dipake eta, cacak lamun letah loba dipake ngomongkeun obrolan duniawiyah, letah ieu geus teu bisa narima kana eta nur. Komo lamun letah dipake maksiat. Kahartos.